Agar. Hubul amat orangnya sekolah deui bae. Itu karase. Agar samper budak ah. Ayo sugan are balik. Rehe amat ya umatnya. Kemarahan gitu ya. Yang kena rasik mah tuh. Cagar kantong. Agar. Coba ang duit ya, jatuh bawa duit jeung jajan ya. Bala-bala. Oh, udah ke. Masuk ke uang geraan. Oh, gua beneran. Age iya ya. Mana? Mana ulah sok. Wah, age. Jeung aing jajan ieu mah. Coba ku aing di ieu. Iya naon yo. Sok. Jadi tah. Iya si maing ieu. Los kadekeun. Mantep ya. Mun kami jeung jajan ieu. Bakwan. Nges, awas. Waduh, mana? Tekos ah. Ang bae tiba heula nya teh sadar-sadar urang. Tuh. Kenal ieu suara kieu teh aya aing mah. Dong kotok bae urang di Tamayan. Geus geura asup ka kelas lah. Boy, asup boy. Asup. Apa yang kieu? Pelajaran saya ya nak. Pelajaran papargon. Santai banget pelajaran eta mah geus. Santai. Sieun aing mah. Sieun. Nah. Tuh. Pelajaran apa ayeuna? Pelajaran matematika, ari pabargon mah sokna. Haru ya aing mah truk bisa ku matematika mah. Enggak, sudah kudu pusing, Cuk. Di jailan baik kayak ku aing supaya urang teu diajar. Hah? Oke lah gitu mah. Jangan pengalaman. Mulai dari bae tah. Teuing kagak dihukum ku pabargon. Arasup ieu budak dona. Pelajaran matematika kali ini ya sana mana ya? Iya. Cuci tangan heula nih. Ayeuna mah ja musim penyakit. Corona sia teh kira eueuhnya. Jadilah pokoknya. Gimana nih tuh? Aspa udah didorong, tarik besian ieu. Dia maneh? Eta maneh entuy ngagawean bae nya ka Bapak. Atuh pancik entuy ge ulah didorong, Bapak mah didorong dina ge. Oh, calik. Aduh. Pagi anak-anak. Pagi. Pagi konsen dulu. Naik sorangan apa? Ulang adang-adang tuh. Coba ini sorangan, nanti kita turun sorangan. Enggak saya Pak, gara turunkan sorangan. Jangan sekuat yang diajar yo. Ngagawean bae maneh ka bapaknya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bapak gitu lah bapak-bapak. Ngos gara dimulai Pak. Ayeuna ketuana si Ipulnya. Gara siapkan pul. Siap. Gerak. Oke, aing siap mah. Ayeuna mulai melah belajar urang. Ayeuna apal teu maneh pelajaran naon kiwari? Teu nyaho, Pak. Aya jadwal ka manana? Leungit ka mana? Eta baju gede coba. Jeuleuh. Nu ieu hideung, nu ieu putih. Ayeuna
maneh teh sekolah ta zebra. Baju belang-belang kieu doang zebranya. Kamarana oge. Oh iya Pak, kakak belanteng per ya sekolah ju, ku geget. Suma maraneh bae lah. Baju mah ulah dijadikan halangan untuk belajar mahnya. Ya, belajar eta penting gitu, urusan dunia. Jadi urang mulai bae pelajaran ieu matematika. Siap. Coba iya mah paling ntar mah eusian pertanyaan anu paling sulit ya. Coba saha anu kasihan? Pak, Tah, iya. jawab. Balik keberatan. Haruh berat amat eta beban teh. Mas karege enoknya. Coba saha maneh? Coba entuy eusian maneh. Abi Pak. Mohon. Astagfirullah eta calanan tuh, maneh mah. Passion Pak, gaul. Coba eusian. Hiji tambah hiji sama dengan 3 Pak. Tilu, aneh amat bapak mah. Pak, atuh bapak tambah pemajikan bapak boga anak hiji, atuh meureun 3 Pak. Nya, pinter maneh. Yo. Calik. Ayeuna coba saha anu bisa ngagambar segitiga sama kaki. Dengarti. Abdi Pak. Tadi ya, garasian ya? Iya nulis segitiga sama kakinya. Terus Pak. Pak. Gitu amat mah. Atuh kitu kumaha atuh pancen cik bapak gambar segitiga sama kaki. Atuh heueuh. Iya segitiga. Iya kaki. Aduh, lain gitu maksud bapak mah. Coba seueuh bener. Coba maneh entuy ka dieu maneh. Coba maneh entuy. Nyeun segitiga sama kaki. Pak, segitiga sama kaki. Iya, entuy. Hese amat aing mah guru teh ya. Sudah, Pak. Atuh pantang maneh mah kitu amat. Atuh pan ieu mah gambar segitiga sama kaki. Salah pemahaman tama. Menang Bapak Seri. Atuh berapa, Pak? Nah, salah pemahaman. Kira calik deui. Salah deui bae. Coba nu bener kumaha sih? Coba. Mana Ipul? Ya, Pak. Si Baleng coba lah. Tah, iya. Jadi iya teh segitiga sama kaki anak-anak. Iya kakina teh sama. Tah, gitu, paham? Tah kitu bae meureun urang pelajaran pertemuan pertama poe ieu anak-anak. Jadi urang teh ayeuna kan keur usim panyakit corona atau covid-nya. Usahakeun isukan sakolana make masker. Tah, Bapak ieu mawa contoh masker jeung pikeun dipake gitunya. Jadi usahakeun ti isuk teh make masker karena protokol kesehatan eta geus urang teh dititah ku Ibu Bupati gitu. Jadi orang kudu iya dipake. Contoh kieu make masker ya. Tah, pan lamun make masker mah iya gitu. Debu ge henteu kana ieu. Corona ge sieun kana masker mah teu deukeun asup.
Nah, ayo paham mah, berarti isukan teh pakai masker, cuci tangan, cuci muka, atau ulah pohok bisi kumal lah. Ayo ayo nama orang balik. Hei, balik. Aneh tuh, tuh si rajin sekolahnya. Siapa? Boleh bawa masker. Siap. Aduh iya. Mana yang makan kapan tuh? Insaan nih lu ngabangun dia di dia, Pak. Nyalakan dia, mana yang nu balanga? Gila kekena anak murid mah.